Hampura katukangan ku kaulanya. Tesawios Rama Guru sing raos bae. Cager hibar kumaha samulina meuje dina waktu ayeuna. Kalayan hapun tenak dina naon rupiah kata melaran putra panjenengan. Rumaos arang langka dongkap ka padepokan soteh ku jalaran kasibukan di negara. Sanes kaula nyaeta tementingkeun salira nanging dadasarna kaula pancen gawe di negara. Ulah dugi karaheut maneh rengating penggali salira jalaran kaula ara mengan ka itu padepokan Rama Guru. Atuna ada aya bayahna kasih. Larasna Sagala rupa hal oge dae ama teges nyaho kana rupa hal kasibukan hidup duaan di negara. kawengku tugas masing-masing. Kawengku kutugas sewang-sewang sokomo percaya di negara parang bubarjah anu sakieu geus aya kamajuanana di batan taun anu katuka. Larasna Teu saeutik gedena yakin ieu teh bakal nyongcai kana waktu hidup wajar ceuk upama hidup ayana di patempatan teu datang ka itu oge da ama teh geus leuwih nyaho di batan hidup. Urang pada saling lubarkeun hampura, saling maklum. saling maklum. Da geuning ai ngaran-ngaran hampura teh eta teh sabagian titincakan urang pikeun urang hijrah tinu salah kanu bener. Tenang lah. Laras sama guru, bro. Numata urang pada saling elingan, urang pada saling geuingkeun mungguh manusia mah kitu kuduna. Laras Daek dipapatahan, daek mapatahan mun teu kitu sato ngaranna. cecung begitu mah. Laras Rama Guru sokomo bari jeung sifatna kolot. Pahak lan cobi. Ai kolot kanu jadi anak eueuh dunya kinasihan. Kanu gedenya aku gedena, kanu letiknya aku letikna. Tedeng-dek Ka awewe nya aku awewe na, kanu lalakinya aku lalakina. tedeng-dek topi wah. Hartina teh teu wilah-wilah kalayan teu dengdek topi. Sanajan sifatna murid tapi ai kanyaah mah sarua we kawas ka anak petkuhinis. Kantenan taplok aseupan ka Nyaah Matu. Tah sifat kolot kitu yakin di mana anak ngayakeun tindakan kasalahan kolot mah geus leuwih ngahampura kasalahan anu jadi anak. Teu kudu dipenta jeung deui teu kudu barang bere itu ieu kanu jadi kolot. Laras lah. Da sabab naon kolot mah teu kudu dibara dibere kuningali anak bisa hurung nangtung siang leumpang bro di juru bro di pantok ngaleuyah di tengah imah buncir leuit loba duit kalayan tina batina oge eueuh gantar kakaitan yakin eta kolot mah geus bangbelas hate. Laras Rama Guru tah atuh sabalikna timbalan bisi ieu mah dina mangsa anjeun mangsa jadi murid ama baheula keur masantren di pakampungan ngalap ilmu panemu jampe pamake anu meureun yakin da lain sataun 2 tahun nyaeta ngaropea kalayan ngadidik anjeun duaan teh bisi ieu mah tina caritaan ama boh tina lengkah paripolah ama matak nyentuh kana kolbu hidup matak ngagebrak kana manah anjeun menta dihampura ama leuwih ti heula meungpeung ama masih keneh jumeneng di alam dunia. Wah. Rama Guru tepisan-pisan salira teu aya lepatna ka kaula.
malahan mah rumaos kaula teh panginten upami dicarekan lak-lak dasar dabongan cakin moal aya haseup mun teu aya seun yakin tina kabadogongan kaula kalayan mupuk kaula sangkan leuwih dewasa dina mangsa nyiar pangabisa Rama Guru jadi dihampura dihapunten ku kaula Rama Guru sok sanaos kaula ge sami-sami moal jadi rengating pengkali salira Rama Guru eta moal manawi sareng manawa eta teh tangtosna oge tina dasar kanya laras semerap larapna sepuh kanu janten murang kalih yakin lain ukur di ogo hungkul dina mere ilmu teh tapi ku ayana pamecut ku ayana panggeuing sanajan bari jeung peurik karasaosna tapi eta teh jalan pikeun jadi dewasa kitu manawi nuhun ai kaharti mah ku anjeun di mana atuh salajengna Rama Guru nah cik nyuhunkeun sumbangsih kalayan saran ti salira dina mangsa kaula ngeuyeuk dayeuh olah nagara di negara Paranggu Barja manawi sareng manawa aya kritik sareng saran kangge kaula sangkan leuwih maju dina mangsa kaula ngokolakeun ieu nagara supados di bejer beas ulah di dinding kelir bejer beas satara basna bilih aya kakirangan dina mangsa kaula ngeuyeuk dayeuh olah nagara Rama Guru dedengean teh menta sumbangsi saran keur kaula ban laras Rama Guru manawi pangersa sasiereun sabenyeureun kangge jimat parepeh kangge putra panjenengan kitu manawi Rama Guru cobi ulah ari ku kitu teh mah kase lebet kana paribasa tiwu kacongo-congona ku amis puhuna parantos gamos hidup geus da apa komo ama percanten ka salira Rama Guru salira anu pinuh ku legok dapakeun teh kadek pinuh ku pangalaman sanaos bari jeung sifatna tacan pernah ngokolakeun hiji daerah tapi yakin ai ilmu mah paratos katimu pangabisa paratos katalaah Rama Guru doh patih kumaha ieu inyaga bobot pangayon timbang tarajo abut enteng aya di salira panjenengan Rama Guru asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan nyarita teh kasep ama kudu kitu nyarita hartina teh nyarita teh kudu ka ahlina laras sangreup lagi kena kali da nitah sagarupaha pagawean teh kudu nitah ka ahli lamun lain nitah ka lain ahli tunggu karuksakanana tah eta ulah dari sepuh mah ngan meureun ieu mah saeutik sugan jadi panggeuing kana diri pangbeberah kana mana minangka ieu hate teh sifatna poek laras anu nyaangan kana poekna hate teh nyatana oborna ilmu ka imam laras Rama Guru ari ilmu ngancikna tina otak mun otak geus kaancikan ku ilmu urang bakal enteng usahana loba hasilna ngan gede dosa pangna gede dosa teh naon sabab nu pinter guguruna atawa usahana teh kanu bodoh nu matak ieu ilmu sangkan bisa manfaat dibarengan ku iman
Ari iman ngancik na teh tinu ati sanubari. Amun ati geus kaancikan ku iman, urang bakal bener. Di mana urang bakal enteng ibadahna loba pahalana. Eta ketenan ulah. Rumatak ayana ieu ilmu jeung iman pikeun ngadalian hawa nafsu, ai hawa nafsu ngancikna tina akal jeung pikiran. Lamun akal pikiran urang geus kaancikan ku nafsu, urang bakal salah. Di mana salah urang bakal enteng cilakana loba dosana. Ning eta Laras rama guru nya timbalan lumatak lamun ceuk basa legegna mah kudu balan sigar tengah eta syaimba sigar tengah. tapi hampura leuwih ti heula bisi di papatahan, bisi boga rasa di papatahan, bisi teu narima moal kitu. Sabab saeutik gedena lamun nyaritakeun hukum mah loba anu kabetrik ati. Eta ulah. Bakal loba kanu kakoet hate. Moal jadi baeut ka ama di mana nyaritakeun hukum moal. Maneh patih moal manawi. Moal kasinggung. Moal rama guru. Alus kitu kuduna. Sagala rupa hoge kudu papaitan heula. Sabab lamun teu papaitan yakin kaituna pipasyaeun. Nu matak ceuk bahasa agama mah jempege ibadah keneh tibatan loba omong pipasyaeun. Timbalan. Laras. Ayeuna lamun masalah katangtuan salaku ais pangampi sewang-sewang boga tupoksina sewang-sewang tugas pokok jeung fungsi. Ya. Sabab numutkeun teori timangsa baheula nepi ka ayeuna yakin sarua keneh ngan anu bakal beda teh ukur babasaannana. Anu dituju teh pikeun ngamaslahatkeun nagara jeung bangsa. Ya. Bener timbalan. Bener Gusti Prabu laras rama guru tak nu matak balik deui kana niat. Innamal amalu biniat. Sagala rupaha pagawean teh kumaha niat. Niat naon maneh duaan dina mangsa ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara jadi ais pangampih di nagara teh. Naha eta niat teh pikeun kauntungan pribadi, naha ieu niat teh pikeun kamakmuran nagara jeung bangsa atawa naon. Sabab teu saeutik kacaritakeun hiji pamimpin labuh ti kulakuna ti gubrak ku akhlakna kulantaran loba jalir tina janji, loba sulaya tina carita. Teu saeutik ais pangampi, teu saeutik para pejabat anu sasatna nepi ka ayeuna ngaruksak nagara jeung bangsa jadi bibit rurujit indung rurusuh. Sabab ieu pangeran geus natrat kaliwatan katerangan yen moal pati-pati nurutkeun ajab ka hiji daerah lamun baralener jelemana. Laras rama guru nya. Sanajan bari jeung anjeun lamun ngudag kana syariat anjeun duaan teh nyaeta buta hampura. Dina sifat teh ulah nepi ka buta ukur wujud buta teh. Buta ukur tina fisik ai sifatna buta teh poek cenah. Laras tapi eta poekna ulah nepi ka dipake nepi kana ati. Maksudna yen pangeran menteuna ka manusia lain dumasar kana rupa jeung pangkat tapi kabersihan hatena. Qad aflaha man jakaha, hak didinya domirna kana hate jadi pangbagyana pisan pikeun jelema anu geus kabersihkeun hatena. Ning eta
laras Rama Guru cek amat tadi loba pamimpin anu labuh kulakuna ti gubraku ahlakna kulantaran loba janji-janji nu teu bararukti, loba kajadian kahayang nu teu kacumponan dina mangsa jadi pejabat anu ngabalukarkeun krisis kepercayaan rahayat tenang atuh dina orasi mangsa keur kampanye, dina mangsa hayang keur kapilih awong-awongan dibelaan daek ka kampung-kampung, dibelaan mapai ka padesaan, silaturahmi kaitu ka dieu anu dipalar ukur sora malah didinya eta ngurudulna janji aku akan membela wong cilik, aku akan membela wong lemah, anak geus ngajedog cucing dina kursi kapamimpinan ngadon culang cileung neangan palingeun teu saeutik nu kitu. seueur kitu teh kula Tungtungna jadi rahayat teh jadi antipati tina simpati. Krisis kepercayaan larapna karahayat kulantaran loba pamimpin anu saperti kitu, kulantaran loba pamimpin anu borangan teh naon sieunan, sieun ku jurik lain, sieun ku uka-uka lain, sieun ku naon, sieun teu beunghar, sieun teu lega sawa, sieun teu gablek pamajikan geulis. Tina loba kasieun eta bakal tega ngahalalkeun sagala rupa cara, duit negara, duit rahayat, leg-leg ku sorangan nya. Laras Rama Guru kasinggung tuh ku kitu caritaan ama saeutik tuluikeun mangga lajengkeun tuluikeun tuh bongan dipenta dak tadi paniatan anjeun mimiti naon jadi pamimpin sabab baheula sahabat Nabi dijenengkeun jadi pamimpin disebut lagi musibah, tapi nah ku ayeuna jadi pamimpin teh pahayang-hayang, ku ayeuna pahayang-hayang meureun aya udang di balik batu nu matak baik di kepaniatan niat naon maneh mimpin negeri ngolah negara eta lan cobi ayeuna saperti domba di paraban domba jalu di paraban jukut, domba jalu teh ukur budak baduk tengahakan jukut naon sabab hayang kabikang sarua mah pamimpin oge dibere itu dibere ieu baluar balik tapi naon kahayang sok tanya deui kana diri sewang-sewang introspeksi sing jadi ladang ibadah, sing jadi ladang manfaat dina mangsa ngeyeuk dayeuh ngolah nagara ameh naon ameh salamat di dunya nepi ka akhirat, ti lahir nepi ka batin. Da endingna manusia teh lintang di amal-amal anu hade anu baris bakal bisa nyalametkeun di dunya nepi ka akhirat. Naon atuh nama tanpa karya, naon harti ngaran tanpa karya, bener? Laras Rama Guru sok temongkeun ulah nepi ka anjeun ngeukeweuk tak bana ku sorangan tapi sebar sumebar ka unggah madhab kulon wetan kidul kaler anu sasatna masyarakat teh geus hayang nempo pamimpin anu ngabuktikeun tina janji ulah ukur bau sungut sumpah serapah janji itu ieu tapi ai bukti nama lain deui geus bosen masyarakat ku ngadenge bau sungutna para pamimpin anu jalir tina janji henteu ai kabeh mah nyarita amal teh sabagian geus wareg ku loba bacot ya sok buktikeun tinu nyata
teori mah kitu keneh tapi naon anu bakal nepi teh lintang ti amal nyaeta amal anu hade rek ka itu rek ka dieu oge nuhun Rama Guru mudah-mudahan jadi jimat parepeh kangge putra panjenengan dina mangsa mimpin negeri ngolah negara kalayan dipunur salira teras geuingkeun dina mangsa kaula ngayakeun tindakan kasalahan itu ieu Rama Guru Rama Guru moal jadi baeut kangge kaula da sagarupa oge yakin aya pengalaman kalayan bisa introspeksi diri panuhun pangit saur saira mah teh meuni gini ai manusia mah aya hak pikeun husnul khotimah nyatana alus katungtungnakeun dah-dahan we Rama Guru nuhun ai kitu mah diajar nyenen kemis maksudna puasa hartina teh bisa ngosongkeun beuteung kalayan diajar sabar nya ngantel peji-peji teh hartina teh mana aya beuteung anu lapar yakin bakal loba gogodana nya kasabaran sok olah kasabaran olah emosi ulah boga daya ulah boga rasa di papatahan ku itu ku ieu ge tapi naon tapi tingali naon perkara anu diomongkeunana ulah ditempo jelemana bisi kapilaan ku geuleuh jeung resep perkarana bener mah gugu we sanajan bari jeung bukti budak angon paribasana dina bujur hayam keluar enog cokot da vitamin tapi lamun keluar dina bujur kiai ulah da waduk gitu logik analogina teh timbala laras Rama Guru laras katampi kalayan kapingahan Rama Guru sakitu we di ama hampura lebih si kaleuwihan ama henteu pisan eta dipalarku kaula kalayan aya naon ieu teh datina oge piraku menta teh ukur sakitu da yakin ieu teh aya kahayang sajabati kitu da kaula ge yakin da maneh mah teu baheula ge kitu mun aya kahayang teh song rokona song dahareunana gitu geuning maneh mah aya kahayang teh urungah erenge teh ya eta mah kanyaah kaulah kasalira Rama Guru itu kanepi karibrib pisan itu aya bakakak sagala si Kang Imam ibu kades pembuahan jeung pais lauk cantik ayah adit laukna 4 kilo subur segala macam can di Pak Haji Tamir ti Sukahurip can ti Wanaya Layung naon ieu teh aya naon ieu teh Rama Guru memang kaula ngahaja ngahaturan linggih ka dieu teh jalaran aya kahoyong can laksana nu teu acan kedal dina diri kula Rama Guru emut saur empuk kecap pujangga gunung tanpa tutugan sagara tanpa ketepi sudagar tewarag dunya unggah poe neangan usaha anu leuwih mucek ieu tibatan anu usahakeun sapopoena
Pandita tewareg ilmu mukaan kitab unggal poe ciri-ciri masih kene kurang ku ilmuna syariat kaula teh raja rama guru dina kapangkatan kaula teh sidik kaula teh pangluhurna dina harta kula pangbeungharna atuh saha anu leuwih ti kaula mapakan tina harta banda di juru brodi pantok ngaleuyah di tengah imah kunci leuit loba duit urung nangtung siang lempang kaula naon atuh kasusah numutkeun syariat tapi mungguh manusia mungguh kahayang yakin aya keneh nu can kalaksanakeun cita-cita rama guru naon atuh kasih palai naon hayang deui nambah harta banda teu hoyong rama guru harta banda terjadi jaminan pikeun kabagjaan hirup kula dina waktu ayeuna nambahan di jajahan alih bisi hayang kendaraan alih hayang naon atuh ngan isin kedalisana rama guru nah make jeung era pok-pok we ngomong bingung pibasaeunana naon sok beja we ka mah nyeng serikeun make jeung nyeng serikeun pek-pek we ama guru naon meureun salira uninga kaula teh raja bubujangan hari kitu kula teh hayang kawin rama guru itu gede hayang kawin leres Allah bagjat teuing nu taya papadana Gusti nu berbeungal gedeg teuing ieu dipika hayang ku kaula teh kiraha maneh make cicing wae hirup kasaha ka urang mana gelis awewena gelis luar biasa kegelisanana rama guru gelis kawanti-wanti enak kabina-bina lucu kaya nunuruban liruwi dari turun ti kayangan gelis bawaning ngajadi endah bawaning ti kudrat rama guru beureum kadeleubeun takarasa unggal leret kakenca jeung kakatuhu bayangan teh ukur manehna wae dina kongkolak panon kaula rama guru Allah gering asmara geuning anak kaula istri dimenik wanu jati mana tau pamik kaula disebutkeun istri dimenik wanu jati mana asa dibentar gelap dengan poe ereng-erengan era pikeun kenalna rama guru nah nyaeta rama guru ngan era pikeun kenalna pok-pok we ngomong tibatan anjeun jadi nguluwut kolbu nyeri kana ati ampun rama guru kumaha cik pangubarankeun kaula birahi nu can ka tepi duriat can laksana
nepi ka ayeuna ngajung jurigan dina ati sanubari kitu Rama Guru pamita sewepani ampun Rama Guru tolong kene kaulanan dengan prajurit anu sakitu lobana tibatan kaula nandangan lara tunggara ieu ati tah eta asmara mah eleh tulungan Rama Guru nama kejeng make ditulungan eta takna ai masalah birahi mah nulunganana teh nyatana kudu amprok jeung jodona jenisna nah hayang kawin ka ibu nuning runing si alim nah sieun ku salahina oh ka urang mana istri ti mendi wanojati mana bisi ka hayang ka urang Sukahuri alim ka urang Sukamelat alim ka Neglasari manawi alim sugan ka urang Cimenteng Cijame alim atanapi ka urang Gembor urang Gembor panginten ta eta alim Rama Guru bisi hayang ka Sitemi Bijabong alim atawa ka Kades Neneng ti Cimenteng alim Rama Guru kasaha atuh nah lumawi kitu teh Rama Guru ari awewena urang nagara Amarta Amarta iya atuh tetangga negara eta mah iya memang tetangga negara atuh nah make jeung ngagaruan ama weduk aya di Ratu Gagah aya di Medan wenang hiji raja sok bari jeung bubujangan beunghar ongkoh mika hayang ka istri sok komo rek eta pangkatna bari jeung beunghar sanajan kanu cacah oge moal teu kekerepengan ningali lamun misalkeun nu ngalamarna anjeun salaku raja bakal nolak heh da lamun teh mah nampik eta awewe teh bodoh disebutna nya bodoh mana numawi Rama Guru naon tuh dewasa nyanggempkeunana cik naon nu jadi ganjalan teh hiji Rama Guru sabab ieu awewe anu pika hayang ku putra teh geus boga salaki geus boga salaki leres saha kasih jobiklah nyatana Dewi Subadra pamajikan saha pamajikan Arjuna panengahing Pandawa numawi kaula teh ngahaja ngagingsi linggih salira ka dieu anu aya 48 kaki na nyatana salira jeung Arjuna teh sarua jeung kaula guru jeung murid da sidik si Arjuna mah loba pamajikanana nyuhunkeun supados salira luntur golbu wayana panglamarkeun kalayan pangmentakeun pamajikan Arjuna keur kula Rama Guru Rama wejar meneng-meneng lara den ati mira ai potongnya ati ini era salendra salin pawarna salin
Pandita Sewa Panisya kedapan boten ngawangsul marga nepun pedeng penggali lami-lami kunira mangsa ngandika ai maneh teh nya oh kana perkara ieu tiba heula teh duh naon nyanggakeun teh paingan ditanya ti mimiti di bawah kaulah ka dieu ngabertem wae nya kitu we sia. Paingan sama dewa ya. Ngomong anak kursi. Naon maksudna ieu teh? Hah? Nitah ama menta pamajikan anu jadi murid keur anjeun. Nya. Rek dikamanakeun beungeut kaula. Ci atuh maneh teh ngalebarkeun hiji raja manusia terus sing madu terahing kusuma titising antana wirid terahing dewaka manusia muncul syariat teh mah para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngeso budak era dengan mika dede nah kalakuan nepi ka kitu mika hayang pamajikan batur tong nyieun panyakit ku sorangan pangeran geus nyiptakeun babandingan lalaki jeung awewe teh hiji banding 4 malah leuwih ayeuna mah nah teu hayang neangan anu lengo Seur gadis oge kula loba kene anu lengo teu cik meong mah dari ke namru penari layung oge loba kene lengo penari udin gejos geus cik lebar ku pangkat lebar ku jabatan lamun tea bakal labuh ku laku tikubrak ku akhlak anjeun hiji raja mika hayang pamajikan batur bari jeung di mana di negara mana boh negara ieu negara itu aturan hukum mana anu bakal bisa ngabela hiji jelema mika hayang pamajikan batur make jeung rerebut eta teh di mana hukumna anu bakal bisa melaan eueuh kabeh oge sanes hak eta bakula da si Arjuna mah loba pamajikanana Rama Guru sanajan bari jeung loba mana kitu oge hayangeun awewe dari doeun mana kitu bari jeung si Arjuna mah ukur adipati mimpin daerah kaula mah hiji raja mimpin negara piraku tina harta kaula teh teu kurang Rama Guru tina harta yakin teu kurang tapi masalah hate ukuranna lain harta memang loba awewe anu kabongbroi ku harta tapi teu kabeh kitu apana tong disajajarkeun ya urang neangan we anu lengo bujeng hingga pangkat manusia widadari ama sanggup asa lengo sifatna tua Rama Guru hate Rama Guru ngaran-ngaran hate dipangpalerkeun ge hese sanajan loba keur gantina moal cara anjeunna heueuh nafsu teh ama Guru tulungan aing teh nulungan ieu teh nulungan mah tak kitu gejaan dalam teh mah lain ka murid moal dibejaan ku aing kalakuan kitu teh salah kalakuan rebut pamajikan batur teh ayeuna anjeun dihula ku ama ting tempo kasangkukangna naon nyaah tapi kaula geus ngait dina hate eta subada dina mangsa keur masih mojang keneh kaula bogona ieu bogoh teh bareto jagil ayeuna tos teu kuat kaula hayang kedalisan da umur geus setengah tuwu kaula cik tulungan Rama Guru disuhunkeun salira kaweningan galih pikeun ngalamar Dewi Subadra nepi ka surup kapatutna abong buta sia neuk treug leuwih ti bagong heuras beheung teh
pangkat jabatan bakal diaku ku anjeun di mana kayaku kentingalkan seperti kieu bakal jadi angkeuhan nah kumaha sia waduh cicing wae sia teh ngahep-hep boga dulungan kitu peta teh ngahep-hep lagi maneh teh adina dina jabatan patih hanapeun raja wa wakil raja ibarat kenek jeung supir nunutan kenek bageran geuingkeun atuh sia teh saling elingan kayaknya sadaya-daya buah sarwana si ampun ngahep-hep ngedahar proyek sia montok bade maksa ay hoyong kaulah yang kawin Rama Guru neangan nu lengok eleh ku bogoh moman wah yang eta awewena hayang eta resep ku gelungna berenang tuh resep ku punukna bodas atunaha cek kaula tadi mana teh wenang raja matak naon neangan lengo eueuh dahar teh mau ukur manehna geus basket dina hate ngotret dina ati manehna geus aya dina ati moal kakeunaan ku Allah jeung gingsir nepi ka kitu sia gitu besok ku mencuba rek ngagugu moal kana caitaan ama maksudna ulah picilakaeun sia da anggar anu bakal beunang mah ama-ama keneh naha eueuh panggeuingna meureun ti si Upani si aja kusuma kalakuan kitu peta da kaula bogoh ama guru ae sia eta ku bogoh wae hese ku bogoh mah teu ban lewe mong nepi ka kitu cinta gara-gara bogoh mah kitu tah teu eling kana tekaraos ku salira kumaha rasana birahi nu can tapi durian ku can laksana eta si Arjuna bogoh da yakin si eta teh kulatan geus ngapipilik Subadra coba gambarkeun kaula bogoh ukur dina bayangan tepung ukur dina implengan upama datang ukur sakolebat miuni balebat subat sibatna ukur dina jeung impian dina lamunan hungkul gambarkeun ku Rama Guru geus kagambar bae oge aing ge ngalaman ngora ieu teh ngalaman heula ngora da kumaha ayeuna mah zaman modern matak naon diajar atuh neangan aplikasi hijau waduh moal tiasa geus ngadenge moal ama nuhun digugu henteu sabodo kaula rek maksa bener iya sakali deui rek maksa sakali deui rek maksa cuk cak pek kumaha anjeun tuturkeun nafsu ngan samet dieu neuk-neuk leuheur melah jantung gurat jagat ulah aya patula-patali dulur jeung padaya ulah aya patula-patali guru jeung murid pek kumaha sia ngan cing inget saha-saha nu nyabak seuneu kudu wani panasna pek kumaha sia aing balik ke sia hei aki-aki 7 mulut awas samun minta beasi ku aing blok diancam tua tuh garung burung sinang tuh nepi ka aing pangrojongna dinu jadi guru Subadra paduli teuing aing tadi aku murid deui da sidik aing mah pangabisa geus katalaah pangarti geus kapimilih keun bae ku aing diantepkeun sip aki-aki koreng dodong teh aing rek melaan kahayang kula nyatana kawin ka Dewi Subadra nyai nafsu mata kamu badanan kancing sama punggung patih
sia wayana belaan ka perih ati aing sadaya-daya maksudna kumaha antepkeun lah aki-aki eta mah kage butuh ku semen baik di kadieu teh sebentar aja proposal kege sadaya-daya ansap bakal datang wayahna belaan ka hayang kula maksudna bawa Subadra ka dieu dilamar moal mungkin eueuh di jalan paok kumaneh di paok ya nama jeung syirik ai masalah maling memaling mah kalau mah tiba heula wa paok teh culak-culik mah tiba heula masalah culik menculik kadentingna telat nambeuh sok sia culik waduh mangsa kaula kuliah biasa nyulik ka kosan jeung saha kolaborasi jeung si Roman wayahna ayeuna mangpaatkeun aing hayang buru-buru kawin ngan bisi aya wartawan di pertempatan ya bawa kapila cana kapila ya dipila di mana we ayana antara penumira atau di Manawi beli bade di Oyo. Tong kemana kerap we goblok saya teh raja. Ai nya. Ada nawaran begitu ka raja. Saya mah kena iraha kaula mia. Ulah disoketokeun mangsa ayeuna ini. Wayahna pasukan bawa pikeun batur keung mana di jalan. Kitu menawi ya. Supaya rencepan kumaha carana katanghona pikeun maling Dewi Subadra aing hayang buru-buru karenengan jeung manehna. Sadaya-daya made ayeuna kaula mia rampung dawuh tutas pengantika katika kantun pindara hamid kaula bra